Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul nutur-nutur bujur gede ti beuting teu bisa sare. Saha eta? Para pejabat. Gening para pejabat ki nya eta dina berita ge menikot rame ayeuna loba pejabat anu kabungbulengan ku awewe cantik, diem-diem menghanyutkan di tukang teu nyaho mah teu beda tutup, kalemnya tututnya dina sawah tapi nyurungkuy. Tah teu beda kitu, diem-diem teh sing horeng loba selirna pejabat ayeuna mah. Eta duitna ti mana ki? Nya di mana deui atuh? Duit lain-lain duit ti negara mah. Duit ti negara teh pake korupsi. Korupsi teh biasa pake meuli pila, meuli taneuh, didepositkeun zaman ayeuna mah supaya menang bunga per 6 bulan sekali. Tah nu kitu teh pamimpin anu teu baleg. Tapi teu saeutik pamimpin anu bener nganu teu balegna ayeuna loba. Mudah-mudahan nepikeun ka korupsi ieu teh eueuh supaya negara teh subur makmur ulah sampai nepikeun ka rakyat miskin, pejabatna wareg beuteung wareg bujur. Tah didinya kudu areling nu jadi pejabat teh ulah cara keur hayangna we 5 tahun datang sungkem menta tulung, giliran geus meunang geus jadi pamimpin poho. Tah ulah sampai kitu. Kudu eling ka rakyat, inget ka rakyat nya. Rakyat mah atoh lamun diinget ku para pamimpin teh